Alhamdulillah ya Mang Haji masih kene masih abdi ka percantenan tadi pecap alhamdulillah ya dia tapi warangku Mang Haji maco lu alhamdulillah ya duh ya dia capek mah capek tapi kerja baik alhamdulillah kemana Mang Haji na can ka dieu nya. Aduh, jadi capek gitu ya. Aduh, kemana ya Mang Haji cenah yang dahar ya lauk jeung sangu geus dibahanan ku urang dibawakeun ya dah. Mana nya? Haus ieu Mana si Malik ya? Mana? Haji kan? Di mana bae tuh? Di sangu jeung lauk tah cenah yang. Oh iya, usaha sebenarnya geus. Geus, aduh. Macan beres, lempar cut acan. Tah, ieu deui itu alhamdulillah tah geus sakieu. Nya. Tuh, mangajeng bahagia. Besok, aduh, tadi tungguan wae ka mana tah cenah yang lauk jeung ieu sangu teh. Nya pogodo mangaji teh yang lauk jeung sangu ya, sedila jika teu ngeunah di sawah kieu. Sok gerang pokona tungguan Mang Haji. Kumaha Mang Haji? Nah, ieu teh salah ieu. Ieu mah lauk hirup ieu mah. Gimana? Kapan saru Mang Haji? Tadi teh hayang lauk sareng sing kira-kira atuh aing diberen kieu. Ieu mah atah ieu mah. Aduh, gimana ge salah deui Gusti. Ya bayi sangu misa de kieu. Ceuk Mang Haji goreng heula laukna mawa sangu sing gede nu haneut. Ya Allah, Gusti ieu lauk hirup teh ku. Aduh. Aing ampun, Malik sia teh. Pisan dia teh. Aduh. Udah. Ampun. Aing diberen lauk atah ieu. Ampun mah. Aduh. Ampun mah, aduh. Ampun. Sok ka macu. Atau bari we sok. Aduh, aing teh menang ieu laukna. Tadi goreng tadi mana Malik. Nah, diberi lauk atah. Aduh, dia besangna deh. Layangan euy ya sayang layangan euy. Udah tuh euy. Layangan euy. Aing kata kieu magane ke undangan. Aduh, Ampura Mang, aduh. Lagi mana balik atuh gawe teh. Ampura Mang. Aduh, ieu mamang kan ya teh. Ke undangan tuh. Darloki aduh. Ampura Mang, aduh. Gawe teh balik atuh. Iya, dia balik ampura. Gusti, salah wae. Ai ke gawe mah gawe, ulah ninggalin batur lang layangan bilolang layangan jika budak wae maneh mah. Aduh, ampun Gusti. Maneh kalakuan. Budak teh bangkawa pisan sae itu teh aduh budak ampun teu Malik budak di pertolongan ka dieu maka aduh ampun